nikmatna tapi tinggal saha nu masihanana gitu. Ieu bahasanya. Kami sering dicarioskeun eta teh. Ulah ninggal kana nikmatna tapi saha nu masihanana. Ibu bakal ngerasa bangga, gaduh acu, gaduh tiung, pamasihan ti saha? Pamasihan ti artis. Ieu abdi teh gaduh gamis ti saha? Ti artis. Mun dianggo komo tanda tanganan gitu ya. Bangga. Teu ditinggal di tiungna, teu ditinggal gamisna, dasar rua bisa meuli gamisna mah. Paling oge 100.000. Tapi nadia anggo urang hambak eta mah tiung akan tidak. Tapi mun teh mah ayeuna tiung, lain kenging pamulung tapi sae anggar teh urang terasa bangga. Ditinggal teh saha masihanana, urang bakal ngarasa bangga upami eta harta teh tina harta anu halal. Hari harta anu halal bakal nimbulkeun kaberkahan di Gusti Allah. Tapi mun teh mah harta anu haram, maka bakal nimbulkeun mafsadah, urang hidup moal bahagia. Harta anu haram campur wae nu halal jeung nu haram harta urang teh inda jata mah halal wal haram wala bal halal. Di mana kalindih nu halal kumpul nu halal jeung nu haram maka bakal kalindih anu haram. Nu halal jadi haram. Ibu tuang, sarang sop, sarang jepuk, sarang daging, sarang sagarupi sayur. Nah, terus ibu teh eueuh sambal pek teh aya ngadumpu. Nah, dicidik dia sambal pas ditingali lain sambal da bau ti kotok, oh buah ti kotok beureun kitu. Dituang moal padahal saeutik. Samuna mah seueut tapi sakedik aya tai kotok barang moal dituang. Naon bagina kumpul nu halal jeung nu haram. Ayeuna kali ini dituang nya kitu deui urang tetos ladang cape caronge nandu maka pasar nambangan